masjid saur Abah Asep Sunandar atau napi Padalang Dadan Sunandar masjid teh gedong dhuwur kali sambung peda bangunan dhuwur disambung ku momolo mata di mana wayang golek tos tatalu tuluy dalang kakawen kadang-kadang kakawen teh gedong dhuwur kali sambung sanajan memang kakawen teh sanes gedong dhuwur we paku aya kayu agung babarwi teh aya sawyoni aya sawnira aya toya mijil seperti kieu gini toya mijil saking prawing wangtin ngalangan ya ampe gading aya gedong dhuwur kali sambung pakulingan ya sepi tintrim papatetan samia murad samia murad balimbing lan jeruk manis. Bapak Ibu anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mata eusian ieu desa ku kamajuan anu terpuji. Pangpangna anu paling pokok urang selaku umat Islam 5 waktu ulah kalangkung 5 mangsa ulah kaliwat. Nu disebut salat teh dina wayang golek digambarkeunana dina Arjuna tadi ku pakutos disabit-sabit. Ari Arjuna teh tina bahasa Arab tina kecap arju jannah, ari arju hartosna ngarep-ngarep, ari jannah surga. Jadi Arjuna teh nu ngarep-ngarep surga. Mata pusaka anu dicepeng ku Arjuna namina pusaka pancaroba. Panca 5 roba waktu. Jadi nu ngarep-ngarep surga mah ulah lepas tinu 5 waktu salat gitu. Aya anu goreng dicontohkeunana dina kombayana si kengkong. Tadi wangi keluar si kengkong. Ayanya ari kombayana teh komna komunis baina bayangan. Jadi kombayana komunis bayangan. Cicingna di astina tina kecap asaitona hartosna kasetanan. Rajana suyudana tina kecap suudon goreng sangka. Mata dina carita wayang salagi kombayana aya Kurawa jeung Pandawa pasti ribut beda diadu dombakeun. Padahal eta kombayana nu dipake baju koko malah tasbih ge tina leungeun kede teh esot-esot. Ceng ka mana sih swatama kasep jaro aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghaira zamanikum.
Al-Quran wal hadis wallahu a'lamu bimuradihima. Shadaqallahul adzim wa shadaqar rasuluhun nabiyul karim wa insyaallah nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pengatur waktu, pangjajab acara, pembagi wanci anu diati-ati, para alim ulama, para kiai, para haji, para ustad, tokoh masyarakat terkemuka anu sami mulia, pangarsa Bapak Kuwu selaku pangjeujeuf di ieu dayeuh, luluhur di ieu lembur, pangawasa di ieu desa, miwah perangkat anu dipihormat, para lembaga desa, BPD, LPM, DKM, MUI, Karang Taruna, Irmas, Linmas, dugi KRT RW-na anu dama-dama, pangarsa wawakil ti Kapolsek, Pak Ketua Adat anu dipihormat, wabil khusus panitia penyelenggara anu dipibangga, hadirin wal hadirat Bapak Ibu tekantun para murang kalih oge pemuda-pemudi anu kusim kuring dicintai, malati ligarna ati campaka mekarna dada, teka selip-selip dina ati, teka selap-selap dina rasa, teka beku-beku dina kolbu, kembang tanjung nu gumulung mitembeyan kana bubukana ieu carita, jigana moal aya bahasa anu kacida prayoga tur utama lintang ti puja anu bakal jadi tanda pangjajab rasa sadaya kadang warga muga natrat ka Allah Subhanahu wa taala, kalayan kudrat mantena mangsa ayeuna urang selaku manusia masih tiasa hempak merbayaksa dina raraga neangan pangabisa. Mudah-mudahan kenging ridho ti Allah azza wa jalla. Puji anu baris jadi ciri panyangling ati sugrining wargi, mugi tetep nyici ka Gusti nu Maha Suci, kukalayan kudrat ilahi wangkid kiwari urang selaku jalmi masih tiasa silaturahmi oge tolabul ilmi bari nu ceramahna ti Kecamatan Lebakwangi. Mugi-mugi keng ridho ti Rabbul Izzati. Kaduana rahmat sinaran salam muga tetep dicurah limpahkeun ka panutan alam anu mere beja antara nu halal jeung nu haram, malah jadi sayyidul arabi wal ajam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna, tabiin tabiahna, mudah-mudahan leleberanana curcor ka urang sadaya selaku umatna anu nuju diajar taat sareng turut kana ajaran mantena, amin ya robbal. Bapak Ibu sadayana diwuwuh ku Qobul nu Maha Agung, dijajab ku kamurahan nu Maha Kawasa, diiring ku las asihna Gusti, wengi ayeuna simkuring tiasa hadir ka dieu nyumponan kana pangunangna panitia ngalangkungan Pak Haji Ian nyirian tanggal kanggo wengi ayeuna nyaari simkuring mah bungah bae nu aya dionang ceramah mah, sabab pasti bakal menang amal duit bae mikiranna teh kudu di amplopan di transfer ke kaci. Cek beja tinu benang dipercaya, simkuring di pentatanaga ku panitia penyelenggara, diperih pangarti ku pembagi wanci kanggo ngadugikeun tausiah, runtuyan pitutur anu ngajalur, rundayan papatah anu merenah, ngalangkungan nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti sangkan henteu pelengkung bekas ngalahan malapah gedang disebutnya. Wengi ayeuna dina raraga mieling hari jadi Panjalin Kidul
milangkala Terima kasih cek Anda urang saat Sunda. ini sedang menonton di channel Ieu YouTube hiji Sunda Aja. toton den hate yen urang cinta kana desana. Bapak Ibu cinta ka Panjalin, cinta ka Rasul, cinta ka Islam, cinta kana budaya, cinta ka kuring. Ibu-ibu rek ngajawab cinta ge mengkol cintu. Taya urang keur ngebrehkeun hate hubbul waton, cinta tanah air. Bapak-bapak baheula lamun cinta ka hiji istri, istrina teu ngalayanan, kasinggung. Era ongkoh disebutna bogoh sorangan. Leres saur alokna Abah Asep Sunandar mah kapungkur aya haleuang kieu. Jaya kiri jalan lebat ngalapet canjang saerang isin diri irang awak no gencang ambon sorangan. Ieu wayang golek 42 aku 4 hijina dari puting. Bapak Ibu anu sami dimuliakeun ku Allah, ngeusian kamerdekaan ti kawiti pusat tepikeun ka daerah, tina sekup nagara tepikeun ka sekup desa. Ieu kudu dieusian ku karya-karya anu nyata jeung bukti-bukti anu terpuji. Nagara Indonesia ayeuna nuju eungkeut-eungkeut maju, tapi seueur orientalis barat bangsa deungeun ku kamajuan nagara Indonesia aranjeunana rek ngaruksak nagara urang ngalangkungan budaya. Budaya barat anu datang ka Indonesia ngarasuk ngaragasukma jadi wabah nyaliara. Ayana budaya minuman keras, budaya obat terlarang, kayaning whisky, jenewer, kamput, brandy, nipam, magadon, heroin, ganja, putau, figur, asoka, beka, mensen, rohypnol, leksotan, sabu-sabu, gelek, topi miring, cimeng, inek, nolenang, tuak, oplosan, sisipor, tramadol, katinon, ciuk, jeung saudara. Terus peda apa lek disangkabanan? Ditewak ku Pak Kapolsek antum bener. Akibat minuman keras, riributan di mana-mana. Akibat obat terlarang, tawuran di saban tempat. Mata pantes pidawuh Kanjeng Rasul, al-khamru ummul khaba'ith. Ari khomer teh biang kerok jeung bibit buitna sagala kajahatan. Jalma mabok bisa maling, jalma mabok bisa judi, jalma mabok bisa zina, jalma mabok bisa ngabunuh. Anu kadua budaya handphone sengaja disebar ke orientalis barat. Handphone teh seueur manfaatna tapi teu kurang tina madorotna. Dalamun dibongkar mah eusina handphone teh tina urusan ibadah tapi ka urusan haram jadah. Hasil riset Badan Statistik Pusat di akhir Desember 2018 genep tahun kapengker penduduk negara Indonesia jumlahna 260 juta jiwa. Tapi handphone anu aya dina leungeun jelema 281 juta. Loba kene handphone daripada jelema, sabab kadang-kadang saurang gaduh handphone teh aya nu 2 aya nu 3, nomerna beda-beda.
ieu kerekan bisnis, nu ieu kerekan kerja, nu ieu mah khusus ke SMS selingkuh melalui sinyal. Terjadi lamun dibongkar mah asina handphone teh tina urusan ibadah tapi ka urusan haram jadah. Aplikasi Quran aya dina handphone. Akhinal kiram maos Quran kadang-kadang teu ningali aya nu ningali lewat handphone. Tapi aplikasi film teu pararubuh ge aya dina handphone. Mata kelamun para pemuda split personality, pecah kepribadian. Kadang-kadang ajakan seperti dakwah dijadikan ejekan, tapi film teu pararubuh tina HP, tina tontonan dijadikan tuntunan di tarulutan. Candi Akadang, Candi Walian tos ngalakukeun hubungan seks bebas, terjadi hamil di luar nikah. Saur Abah Asep Sunandar mah tanapi saur Padalang Dadan Sunandar aya haleuang kieu gini. Tai kotok, tai lantung, tai meri lalakina, mojang denok petang melenung, ngancan puguh salakina. Aya di Panjali nu hamil ti payun. Kabeh. Moal aya nu ti bibir moal ti tukang, kabeh ti payun. Katipu euy. Bapak Ibu anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mata eusian ieu desa ku kamajuan anu terpuji. Pangpangna anu paling pokok urang selaku umat Islam 5 waktu ulah kalangkung 5 mangsa ulah kaliwat. Nu disebut salat teh dina wayang golek digambarkeunana dina Arjuna tadi ku pakutos disabit-sabit. Ari Arjuna teh tina bahasa Arab tina kecap arju jannah. Ari arju hartosna ngarep-ngarep, ari jannah surga. Jadi Arjuna teh nu ngarep-ngarep surga. Mata pusaka anu dicepeng ku Arjuna namina pusaka pancaroba. Panca 5 roba waktu. Jadi nu ngarep-ngarep surga mah ulah lepas tinu 5 waktu salat gitu. Aya anu goreng dicontohkeunana dina kombayana si kengkong. Tadi wangi keluar si kengkong. Ayanya ari kombayana teh komna komunis baina bayangan. Jadi kombayana komunis bayangan. Cicingna di astina tina kecap asaitona hartosna kasetanan. Rajana suyudana tina kecap suudon goreng sangka. Mata dina carita wayang salagi kombayana aya Kurawa jeung Pandawa pasti ribut beda diadu dombakeun. Padahal eta kombayana nu dipake baju koko malah tasbih ge teu nyaleungeun kede teh esot-esot. Ceng. Ka mana sih swata mah kasep jaro aja. Tapi kalakuan teu euceul. Kombayana. Da jadi 5 waktu ulah kalangkung. Loba kene di lemur batu ngaku Islam tapi lohor tara kabor. Asar tara kasasar, maghrib jarang hadir, isya tara aya, subuh mineng tuluh. Ditanya agama Islam, ditingali KTP-na Islam, tapi kalakuanana jauh di Jugjug angang di teang, deket kata Jug tara sampean. Di ditu. Imah teh nampul kamu sholat arimang katara ditaros teh ku imam musola bapak kunaon tara kamu sholat kan deukeut Pak Imam kuring tara kamu sholat sote lain embung ieu mah ngajangan kanu jauh bae sing teh kabagean tempat bisaan si goblok. Tak urang mah kana sholat teh kadang-kadang sholat subuh ge kaberangan dihudangkeun ku hayam. Setengah 4 kene hayam mah geus ngahudangkeun urang.
Terima kasih Anda saat ini sedang menonton di channel YouTube Sunda Aja. Hayang pelung mah gitu. Waktu semuludan simkuring diulang tabligh akbar di Pondok Pesantren Asyarifiyah Gekbrong Cianjur oleh nate hayang pelung pekung kongkong rongok nate gitu sampai tukul. Ternyata lamun disundakeun mah geura eling ka Allah gitu. Dari mah kongkong rongok hayang dipaledorkeun teh kakaracos. Namanya setengah opat kakaracos. Ku udah nyuguhkeun. Jadi anu bumi caket kanang hayam dihudangkeun ku hayam. Anu bumi caket kanang sapi dihudangkeun ku sapi. Setengah opat keneh sapi geus ngahudangkeun ngageruan urang supaya buru-buru kumpul di masjid. Cek sapi teh jamaah. Gitu. Wayah lohor keur di pasar, keur di balai, keur di kantor, keur di kebon, dielingkeun aku bedug. Di masjid aya bedug. Aya. Itu bedug disada komo wayah lohor mah ngadareg-deg kokolna dititirkeun. Gitu. Geuning alus ora kokolna kayu nangka caritanana. Kakara kate marangkat ka masjid. Jadi alus. Bacaan Aryadi. Beres sholat subuh berjamaah di masjid. Wih, kamu masing-masing. Aya nu ganti pakaian. Ganti casing, olahraga jantung sehat. Aya nu jalan santai. Aya nu ngogidig jiga sa'i. Aya nu goes na sepeda. Rupa-rupanya saur Abah Asep Sunandar mah ngitung-ngitung kana waktu, milang-milang kana mangsa, ganti wanci datang bulan kurunyung tahun, karep manusia hanteureuh-reueuh ka hayam patema-tema. 2015 musimna batu cincin. Nyampe kapan jalin? Nyampe. Sim kuring mah Pak Ketua Adat pas kuliah tahun 82 tos hobi karena batu cincin. Matak 2015 begitu booming tekaraos CF 78 juta pasaran batu ali. Dah hobi. Leungit batu ali datang musuh manuk. Lakbot, kacer, murai, anis, jalak, beo, tempat kontes di mana-mana. Ta eta mah sim kuring mah teu kabita. Naon sauna? Kabayang teu paulis. Lamun sim kuring hareupeun imah ngajejer kurung manuk jeung manukna. Berarti setiap jalma nu ngaliwat bakal ngomong, "Oh, itu imah Kiai Burung teh." Cilaka disebut Kiai Burung. Pan di Bandung mah burung teh edan. Lamun Kiai Burung Kiai edan. Matak mending tenging manuk terus pamajikan teu mereun Bu, rubiah kuring teu mereun. Geus kang ulah rek ngingu manuk. Men ek ngingu ke hiji bae tapi ulah diumarkeun. Teu eta mah campuri leungteng tua udah apa. Leungit usum manuk datang usum sepeda. Tinu murah tapi kan mahal. Federal, eksotik, Pasifik, Stavros, Polygon, Domtrom jeung sajabana. Cuman anu di pikiranku sim kuring urang ari karesep sok pilih-pilih kumaha buktina usum batu cincin kabita mereuli batu cincin mahal ge usum manuk kabita mereuli manuk usum sepeda kabita mereuli sepeda air rayagung usum kurban padu meuli titiir bae jeung arang aya nu kitu di dieu. Terima kasih atas pengakuan Anda. Tak jadi rajin ke masjid. Putra putri urangna titipkeun ka kiai, pihapekeun ka pasantren, jujurung ka tajud sinak datang ka madrasah.
Perhatikeun kiaina, perhatikeun ustadna, perhatikeun guru ngajina. Sabab nu ngaranna guru ngaji tapi ka ayeuna statusna masih PLT. Pegawai lillahi ta'ala. Can menang gaji. Terus ya? Terus. Lamun ngadoakeun di nu maot 7 peting parat kakara menang BLT. Berkat ladang tahlil. Di penjalin lamun nu maot sok tahlil. Hah? Tahlil. Nu maot sok tahlil. Kalah reuas. Lamun mau tahlil nu hirup kabur. Di dia aya nu maot sok disolatkeun. Lamun osok sadis, nu maot disolatkeun jungkelkeun, tampungkeun. Jadi ereknya disolatan. Akur bakuwu aya kitu mah. Di lebak wangi ge disimkuring mun aya nu maot tara diasupkeun kana speaker. Gampang asup. Jadi perhatikan guru ngaji. Bapak Ibu sadayana simkuring salut nuju di ulam tabligh akbar ku Bupati Bangka Belitung Sumatera Selatan baheula mah. Jam genep kirang 10 menit enjing-enjing simkuring take off di Bandara Soekarno Hatta. Ngangge pesawat Citylink. 6:30 landing di Bandara Tanjung Pandan Bangka Belitung. Dijemput ku panitia tulus sarapan pagi di ruang Bupati. Bari sarapan sahur Bupati Belitung, Pak Yai, selama saya jadi Bupati, tiap tahun saya anggarkan dana sebesar 2 miliar khusus untuk gaji guru ngaji. Damoreun eta Bupati keur kampanye janjina kitu, begitu jadi ditepati. Pan lolobana mah ari pilkabe beda jeung pilkada. Pilkabe malah mun poho sok jadi, tapi pilkada malah menjadi sok poho. Di Belitung maksudnya. Tah, lamun di dia guru ngaji cangkenging fasilitas secara maksimal, maka teu aya kajaba nu kudu ideng teh urang selaku sepuhna. Teu bisa mere gaji, mere rokok sabulan sakali sabungkus maka guru ngaji teh. Da guru ngaji jeung ustad teh lolobana mah ditaliti ku simkuring di mana-mana saranengeun kana udud teh. Laras boka sanajan dina bungkusna disinsieunnan ku gambar tengkorak, gambar paru-paru bengkak. Nu seneng mah teu bisa dihalangan. Malah nu ekstrim ngomongna geus ngaroko modal teu ngaroko modal. Eta teh dalil tukang ngaroko. Nu henteu mangga teh selera. Aya dina ngomong mending ngaroko palingnya penyakitna paru-paru, nu teu ngaroko mah rupa-rupa. Ternyata di pom ge teu beunang ngarokok teh pedah keur ngeusian bahan bakar, aya tulisan dilarang merokok. Kaluar ti pom tulisan ngajeblak SPBU sudah pergi boleh udud. Diseungeut deui nu tadina dipareungan. Mantap. Hadirin bala hadirat anu sami dimuliakeun ku Allah, ngalangkungan guru ngaji putra putri urang rajin ka masjid. Masjid di penjalin aya kecap masjid. Aya. Ayanya baheula mah jalmi sepuh kapungkuran aya kana nyebat masjid. Masjid. Saur Abah Asep Sunandar atau Nabi Padalang Dadan Sunandar, masjid teh gedong dhuwur kali sambung, peda bangunan dhuwur disambung ku momolo. Mata di mana wayang golek tos tatalu tuluy dalang kakawen. Kadang-kadang kakawen teh gedong dhuwur kali sambung. Sanajan memang kakawen teh sanes gedong dhuwur we paku. Aya kayu agung babarwi teh, aya sawyoni, aya sawnira, aya toya mijil. Seperti kieu gini. Toya mijil saking prawing wangtin ngalangan ya ampe aya gedong dhuwur kali sambung pakulingan ya sepi trim
Papetetan samiang Terima kasih Anda saat ini sedang menonton di channel YouTube Sunda Aja. Murah balimbing lanjeruk manis laras salendrok ngaranna. Jadi dina laras teh aya dua, aya salendrok, aya pelo. Salendrok mah tungtung na mencut ka luhur, sorana beuki tarik. Pelo mah ka handap beuki rubah. Beuki lebar sorana. Abah Asep Sunandar osok sakali-kali ngangge pelo. Ya saunira tandana panjang sinengi ya sinengi sabda uninga ya sabda uninga pelog tah geus da lain ti jangan adalah geus tadi kuting nginum heula nginum geuning mu balik teh bisa ngadalang pasti aya nu nanya sanes tiasa ngadalang eta mah diajar nuju kaluar ti sanawiyah kapungkur simkuring ditaros ku Abah Asep Sunandar di Rorompok da Abah adapun bapak aslina ti Bandung Abah Asep Sunandar setiap manggung ka Kabupaten Kuningan istirahat sareng tuangna di Rorompok abdi kaluar ti sanawiyah asam moal tiasa neruskeun deui eta Abah Asep naros sariung teu diteruskeun sakola henteu bah maklum biaya geus cenah ngaji dong di Bandung kitu mah papatahan ngaji si Dadan si Oden si Dani cenah ngaji Quran geus lain papatahan keun ku dewek digaji akhirna mangkat teuing sataun di Bandung dugi ka simkuring diangkatna janten putra angkat ku Abah Asep Sunandar. Jadi pada langgadan teh kasimkuring sok nyebutna teh kilanceuk. Mata tadi paku nyebatkeun geus ke tahun hareup mah Dadan. Emot we simkuring teh. Kitu kira-kira. Hadirin wal hadirat anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tak jadi budak jeung urang teh sing wawu kanu 5 waktu kenal kanu 5 mangsa duh cenah payu ai kudu berjamaah we mah da geuning capek. Kalau berbicara capek di alam dunia hirup teu aya nu teu capek. Nu gawe capek, nu nganggur capek. Komo nu nganggur mah capekna capek hati engko. Jadi rakyat capek, jadi pejabat. Tongbor pejabat tingkat tinggi, Pak Kuwu, Pak Ulis, para kasih, para kaur, tapi ka kepala dusun. Pejabat di tingkat desa capek. Kamu aya acara kieu Masya Allah milang kala nepikeun ka tadi wengi cenah 2:30 saminggu pertunjukan teras capek jadi pejabat entak sok aya laguna geuning Bu capena jadi pejabat berang penting ngurus rakyat dahar mah kadang ge telat sakapeung ninggalkeun rapat sudah bae ka pejabat moal ninggalkeun sholat bapak-bapak jadi lalaki capek capekna jadi lalaki isuk-isuk milari rizki kanggo nafkah anak dahar maka luli benar. Ayeuna ibu-ibu jadi awewe capek teh Bu? Capek. Capekna jadi awewe. Subuh kene geus barang gawe. Tas isa kudu mepene. Salakina ngajak. Cek seriusnya ha? Ngaras pikiranna. Tah kitu sare. Bapak Ibu sadayana berbicara masalah sholat urang tiba heula tepi ka ayeuna sholat teh kakara awakna bae can jeung hate-hatena naon buktina
bibir maka ditu hate maka dieu. Allahu akbar. Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Cek bibir. Kumaha cek hate? Duh ieu Pak Kadus geus mapayan dewe pajel jeung Keur salat hate. Pernah henteu salat kitu? akur. Rakaat kedua Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Cicilan motor jatuh tempo. Bari jantung duk duk. Sabab hasil survei aya 2 penyebab jantung berdebar. 1 jatuh cinta, 2 jatuh tempo. Komo duitna can aya. Mata wayah ruku teh kan kuduna mah subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kumaha urang? Aing teh geus 2 ta 3. 2 ta 3 poho deui. Mata simkuring umaja ka bapak-bapak di mana berjamaah di masjid nganggo-anggoan teh nu polos sanajan teu bodas. Naon tujuanana? Supaya ulah ngaganggu kana konsentrasi jamaah anu aya di sapangkereun urang. Ulah sampai kejadian kakarage takbiratul ihram, Allahu akbar. Kopi kapal api. badina tongongna teh eta tulisanna kabaca terus. Anu leuwih parah salat can bener tos marbutkeun kaifiyah. Naon kaifiyah? Tata cara. Di urang mah tata cara salat teh macam-macam. Karek takbiratul ihram teh aya nu kaluhur. Allahu akbar. Aya nu tepikan moel daun ceuli. Allahu akbar. Aya nu padu dibetot pe hareupeun dada. Allahu akbar. Atahiyatna nunjukna anu ceceng kieu. Anu diutak-utak kitu. Nu ceceng kieu mah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung teh ngusak beungeut. Nu diutak-utak matara. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung ka dieu. Mata sok nanyakeun, "Heh, geuning nyane mah tas assalamualaikum teh langsung ngusak beungeut kunaon sih?" Pugu aing lieur nyale curugnya nya utak-utak banget. Geus kajen padu salat bae daripada henteu. Gitu. Bapak Ibu anu sami dimuliakeun ku Allah. Tak jadi dididik para putra-putri urang sabab generasi penerus bangsa bakal bisa ngaheuyeuk dayeuh ngolah negara. Bari dicontohan ku sepuhna, budak hayang bener, bapana ka bener, budak hayang soleh, ibuna sing solehah. Bu, ngadidik budak teh berat. Matak saur Imam Ghazali, pendidikan yang paling utama sejak kecil. Saur Abah Asep Sunandar, rindik-rindik mulik harti, sing harti ngawincik diri, lamun nyaah kana raga, sing apal dasar agama, nu apal dasar agama hirupna moal rek sakama-kama. Matak alokna sok ngahaleuang geuning. Laku lampan utama sae budi kasasama, kana papasten narima tawis jami beragama Allah paku panjalin. Tenang paku di geruan musim puring mah teu kudu mere duit di amplopan. Beda jeung di geruan kusinen ya pakunya. Kusinen mah sok aya jepongan hewan golek cek sinen teh. Paku anu mana ka dieu wanita ka dieu kudu bae 20.000 mah. Ai kuring mah teu kudu paku. Ai 20.000 mah. Jadi lamun budak hayang bener bapana ka bener, budak hayang soleh ibuna sing solehah. Punten ibu nu ngariung di dia palai janten istri solehah.
Suganta can. Ai palai Aplikasi macan. Anda Urang saat ini bejaan sedang kusim kuring menonton di nungkul channel tadi. YouTube Sunda aja. Pidawuh ti Kanjeng Rasul, selenting ti Kanjeng Nabi, sabda baginda anu mulia, ari ciri istri solehah teh aya 3. Dangukeun ye, Ceti. Aya Ceti. Wa Inah. Ceutin. Bi Eha. Wa syukur dan datang kabeh goblok. Ciri istri solehah ayat 3 saur Rasul. Kahiji idza nadharta ilaiha saratka. Di mana salaki netep kana pamantu ibu, ibu malik netep ka salaki. Akhirna salaki jeung ibu patetep-tetep. Cek ibu Cici cangkur hulil mah dina lagu daun hiris kieu geuning. Tetep dada ma burung dipisah hate kuring ma benang di bobodo daun hiris saksina ngemplo hejo. Aduh Pak Ketua Adat diantosan ti bareto. Losor ta. Jadi istri solehah mah di mana enjing salaki rek angkat damel ka sawah, ka kantor, ka sakola, ka bale, ka pasar, ka kebon, siapkeun sarapanana, siapkeun leuteunana. Tawarkeun ku ibu ka salaki, Pak, bade teh tubruk, bade nubruk teh. Ulah ieu masalah can ngomong geus dipiheulaan. Bapak sing hayang minum nyokotan bae ku sorangannya da geus nyaho ieu pan kawin ka kuring keleng 1 tahun 2 tahun anake geus ngaya. Aya Pak istri nu kitu di dieu? Tong diarah. Malah aya hiji keterangan saha istrina lamun isuk-isuk nyuguhan cai ka salaki pahala nasami sareng mangkat ka Mekah. Alhamdulillah. Ka Mekah teh ayeuna mah teh cukup ku gaduh artos daftar tungguna lami. Kuningan tos 20 tahun, Majalengka sabaraha tahun, Pak? 21 tahun tuh. Terus ari ka Mekah mah urusanana nisab jeung nasib. Sanajan tos nisab ari can nasib mah moal mangkat. Alasanana loba. Ka kuringnya di lemur aya nu ngomong kieu, Pak Ayub, meureun mana kitu ge kuring mah can aya panggilan. Dijawab ku Ayub, da moal dipanggil ai can daftar mah. Geus boga duit kari daftar bae ka bank jeung ka Kemenang, disingsieunan ku tatangga, teu jadi daftarna teh. Nasib-nasib keneh. Punten Pak Bu, Pak BPD di Kuningan mah mitosna kental keneh, duka di Panjaling mah aya keneh bahasa kade baru kamu lamun di lembur pernah nyarekan ditu sok aya nyarekan. Pasok aya bahasa kitu nya. Lamun di lembur pernah nyabok cenah itu bakal aya nyabok. Bohong. Atuh lamun kitu mah kumaha teh lamun di lemburna tukang nyunatan. Balik teh tumbul-tumbulna acan ramu kari akarna bae juga kebon eurina dulu. Hiji. Kadua ibu ciri istri solehah teh in amartaha atau atka mun salaki marentah salaki ngajak salaki aya kahayang ibu taat turut ka salaki salaki ajakanana luyu jeung hukum teu sulaya jeung agama. Tadi di piwarang nyuguhan cai siap salaki teh bungaheun lamun lagu panturaan mah tahun 84 lagu kieu. Enakan aduh enakan esuk tangi turu kulane sedia kopi. Jadi lamun salaki aya kapalai kedah tuh
tak atuh ajang berang mangga sore oke bengi mari isu hayu siap terus ke masjid maksudnya malah termasuk diajak sare malah dina kitab Ukudul Lijen istri di mana rek sare mayunan salaki kahiji kudu tatoyab kadua tazayun tatoyab make sesengitan tazayun make pakaian endah-endah pakai parfum kudu rada loba kalau bahdinya mah naon sababna atuh dikumbah hayu di poetara bahasa kuningan kalap kamalangkem beku aduh Pak Ayub ternyata geuning peuting ayeuna teh parfumna seep kumaha atuh surawung gesak balungkeun kana awak salaki ungas ingus teh cek salakina ieu nya ne parfum tak karedo ulur batur ari rek kondangan rek pangaosan pakaian pak alusna bijil bedak kandel baheula mah disebut nage lain bedak pupur merekna teh pipa paling alus teh Kelly ayeuna mah lipstik ge rupa-rupa aya nu mereknya Belin hah Maybelline, LT Pro, La Tulip, Wardah, Makeover, Chanel, Revlon. Apa lah potongan suami setia? Anjay. Di tukang pas yang ngomong gua sales gitu. Ayeuna terbaru teh merek lipstik teh L'Oreal tapi kada bising ibu tekeyang init-initan bapak nareka kota mi HP meuli lipstik cek ibuna Pak Mamah titip meser L'Oreal bapak nagus di swalayan salah ngomong di Alfamart salah ngomong neng meser Lolier tina L'Oreal kena Lolier itu kan pembalut dulu ya pegawai toko nanti nanyakan bapak Lolierna bade nu ukuran 35 ta 42 nu 42 mah jumbo sapak di dia tepikeun ka dieu gara-gara salah ngomong tuh atuh ai L'Oreal mah lipstik ai Lolier mah pembalut paragi anu mens salian ti mens teh naon deui bahasana teh head naon deui karseban kotoran datang bulan si Jabri putah getih oh sarua wae teh kakek nginum heula nginum patokanana lamun kopi abis ceramah eureun ulah eta mahan Jabrik utak getih. Dia mah deket tali semu hideung juga tidak gor kana tihang. Eta mah tempoeun batur. Ari wayah sare jeung salaki daster ge gublah gable. Daster koneng soeh ditamal ku lawon beureum. Percis bener semapur. Kancing BH 2 rupa, 3 rupa beureum koneng katiluna paniti. Salaki teh kilometer geus kana 80 ge jadi kana 40. Sepaneng mun listrik. Mata para pemuda neangan pijodoeun mah teu kudu tinu jauh ai teu turut maker naon. Teu kudu tinu anggang ari teu taat percuma. Sanajan salemur sanajan sadesa nu penting taat turut jeung bear marahan namaina ka salaki. Lamun cek Mang Eye mah alokna Ibu Cici Cakurileung nu ti Tomo majalengka sok ngahaleuang gini. Sanajan istri ti desa mama
Estuku mata kabita Terima kasih Anda saat ini sedang menonton di channel YouTube Sunda Aja. Menseri mata kataji gitu. Mang Eye mah gitu. Beda jeung suara Kang Ibing. Terang Kang Ibing. Pelawak di Bandung almarhum. Sok dionang ceramah. Ciri khas Kang Ibing mah suara teh di tengah-tengah ti korok. Mata lamun nyerios teh ngosom. Kaum muslimin muslimat sarayana jauh-jauh simpuri diundang di Bandung ka dieu bikin ceramah. Lamun simpuri ceramahna salah tinggalkeun simpuri. Harus salah ke mah panitia. Awas sababna si Ibing mah teu kurang teleuwih ti artis, pelawak, bintang film. Nah ada diundang apa dibayar? Sarua saltik. Kade ibu pamaget malam mun aya kapalai bahasana sok tilu rupa. Kahiji top mall, to the point, langsung. Mas, asa tariris gini sare sore-sore. Eta teh top mall. Kadua aya bahasa isyarat, kode. Ibuna jam 8 di ruang TV keneh nuju nonton si Yasmin jeung si Romeo. Bapana mihlaan ka kamar di kamar jegrok badedehen. Ta eta teh isyarat kode ibu buru-buru sampeurkeun. Pengalaman. Parah hingalaman. Ulah ieu masalah ki dedehen geus 4 kali ibu kalah nyalengkeun ti ruang TV. Bapak meungpeung sore meuli komik gerak gondok. Sugan hayang komik. Jadi bahasa isyarat. Anu katilu bahasa sisindiran. Sim kuring mah Pak BPD, Pak Ketua Adat tukang nyieun sisindiran. Jadi kadang-kadang kapun bojoge upami aya kahoyong teh sakali-kali sok sisindiran Pak Bu. Mah, Kang, aya naon Kang? Mobil piat, mobil PW akan teu kuat hayang dahar. Cik serius naha? Nyambung. Ah, rek nyambung rek hante dibayar geus. Dua tak. Anu katilu ciri istri solehah teh ibu wa in ghibta anha hafidhat hafi maliha wa nafsiha. Di mana salaki teh aya di bumi sing bisa ngajaga ngaraksa harta jeung kahormatan. Kacapi tina tangkal nangka paseukna dipasagikeun mun salaki kerusaha aya nu menta eta ulah dibikeun. Jaga kehormatan ibu ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal. Jaga kehormatan bapak ti luhur sausap keketuk ti handap sausap sapatu. Di tengah aya urat buntu rupana jiga sulutru lamun eueuh kahayang namu jiga tahu mun aya kahayang teuas jiga batu. Nanti kau kagencet dulu ya itu. Kalau belum tahu taroskan ka ibu kubu. Nges kajen aja jalma kerbungan teh ulah sok deuk. Nah geuning nyinggung-nyinggung nu kitu teu pati-pati nikah ibu teh baheula ku salaki teh butuh ku nu kitu. Lain butuh ku pangkatna, lain butuh ku hartana, tapi butuh ku nu aya dina awakna. Mun bisa mah ibu teh nyarita ka salaki teh baheula anyar kawin teh. Abdi butuh ku lain ku pangkat jeung jabatan. Abdi butuh ku lain ku harta bana jeung kakayaan. Tapi abdi butuh ku aya istilah sisindiran. Ti Cibolerang kabanyaran mengkolna jalan astana sanajan teh harerang babawaan nu penting nu ngarengkolna calana. Ngeus tong diapalkeun moal apal melanggar hak cipta. Lamun anu tilu ngagantung dina kolbu para ibu ngancik dina diri para istri maka dibele gelar ku Nabi mar'atun solihah. Ibu teh janten istri anu solehah. Istrina solehah
pamagetna soleh maka moal henteu di mana boga budak dididik jadi anak anu soleh maka bakal ngawujud sakinah mawaddah katut warahmah. Sakinah langgang mayang ayam tang-tang cecep-pancek, mawaddah pinuh kurasa bogoh, warahmah rasanya ah. Jadi bogoh jeung nyaah teh beda. Bogoh mah sakedeung, ciri nu bogoh bahasana lebay. Anyar panganten sarua bogohna kaonangan hayang bareng pamajikan 3 truk dirawe leungeunna. Aduh aya ieu teh pian yang bebek. Anak geus 4 mah kaonangan bareng pamajikan 3 truk kumacek bapana tengah deleh ongkos ieu mah. Aya nu kitu di dieu. Geus da kaciri potongan anak ge. Hari komo kerjaman bobogohan mah kabogohna ngaliwat ge aduh bahasana teh saha eta ye nu angkat bade ka mana saha eta imut lucu ngagelenyu babarengan sauyunan silih asih saat timiheman kedal janji mode udar deui unggal Sabtu sore datang ka manehna. Bapak Ibu anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, berawal dari rumah tangga kecil karena rumah tangga RT, rumah tangga RW, rumah tangga dusun, tepi ka rumah tangga desa. Upami parantos rekep deng-deng papak sarua, maka insya Allah cinta ka desa na masing-masing bakal tertanam ngawujud dina hatena masing-masing. Naon buktina? Buktina perayaan hari jadi bilang kala ti awal dugikeun ka akhir sanaos Bapak Ibu tadi wengi nepi ka 2:30 tapi ayeuna masih keneh reug-reug alhamdulillah. Bapak Ibu masih kene ikhlas bertahan sabab jalma anu ikhlas pahalana diobral ku Allah. Lamun teu dipaksakeun rek salat panyakitna males, rek sodakoh panyakitna nyaah boro-boro gede nu leutik ge nyaah. Naon buktina? Buktina bapak-bapak poe Jumat sok jarumah ka masjid. Meme salat Jumat sok ngaliwat ka hareupeun urang kotak amal. Pan bapak-bapak teh lolobana mah jadi jalma nu mangagorolongkeun bae. Hanya ga hareupeun urang gorolongkeun ka gigireun. Sugan teh kudu gigireun rek dieu sian gorolongkeun ka gigireun. Nu beula ditu apaleun kotak amal rek ngaliwat buru-buru tungkul. Samupeureum ngujina digudag-gideg. Meh ku batu disangka husuk. Aslina mah teh hayang leuleuk kotak amal teh. Subhanallah. Beunta saeutik kotak amal ngadeuketan jiga nu leuwas. Allahu Akbar. Ayo beunta deui kotak amal geus ngaliwat jauh kumaha wirina? Alhamdulillah si goblok kalah kasukuran. Aya hiji-hiji nu ngeureunkeun ngodok saku biji 20.000. Salah geuning. Diasupkeun deui. Ngodok mati dieu biji 500. Ieu sia diteangan teh hese-hese. Kakara diasupkeun kletrok. Geus ngasupkeun ngomong Gusti, muga-muga lamun abdi maot lebet kana surga na Gusti. Mun kadenge ku simkuring enak aja. Ngasupkeun 500 yang masuk surga. Asup WC umumnya pasaran geus 2.000. Manya surga gopek. Padahal masuk ke 500 teh pangaboga nama bro di juru bro ngalaya di tengah imah buncir leit loba duit pake karirap minum karirap dahar karingam alat rumah tangga segala ayat batu mah daun panto 2 cm manehna mah 5 cm kandal dijieun tina jati matak ditutupkeun risaga goblok aya dibuka engselna seuseut korek tutupkeun deui goblok dibuka deui korek teu eraheun tas jumaah dipoyokan ku panto cek panto teh ongko goblok tapi kasinggung teh Pak kasinggung teh teu kudu kasinggung geus biasa malah biasa aja keles jalma anu berbuat
ikhlas diobral pahala ku Allah. Anu ngaranna obral teh Bapak Ibu lamun dina barang mah barangna hade hargana murah. Lamun dina amal pagawean teu sabaraha tapi pahalana agung gede. Itu obral. Lamun nek lebaran musim di toko-toko tadi pasar ngadarak loba pedagang obralan. Dina kolbak, sendal, sepatu, pakaian, piring, make speaker. Pilih kelir acak corak, pilih mengelir acak bergaya. Kus jabar kus bukan tikus yang dibungkus tapi barang bagus yang dibungkus. Bapak suka boleh bawa, ibu senang boleh pegang. 5.000 gitu. Ngobralan. Aya nama da usumna sagala ge diobral paku tahu-tahu diobral. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Oleh-oleh dari Ciamis harganya ekonomis. Nu ngantri kabagi, nu ngantai kabagian. Halo. Sontong gorengnya juga ada, galengannya juga ada. Wow. Donat bagi lama dijual di toko na etalase. Ayeuna mah donat ge loba nu diobral dina motor. Donat kentang, donatnya Neng Jawa, rasanya mantap, 3.000-an. Oh ye, itu diobral. Bapak Ibu anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, mata luar biasa, sagala rupa oge kedah ikhlas. Ibu tadi nyuguhan cai kacaroge dina kaayaan ikhlas, bade kulem make pakaian anu hade ikhlas. Ibu eta teh salaki teh ngarep-ngarep lamun rek sare ibu make sesengitan jeung endah-endah teh. Bising teu percaya urang tanya bapak-bapak na mempengaruhi. Leres Pak, di mana bade kulem, di mana rek sare, kasampak istri bapak make sesengitan jeung enak-enak palai gitu Pak. Modalan atuh. Aing hanya kalau ngejawab. Minum. Ulah ditambahan pelanggaran. Bapak Ibu anu sami dimuliakeun ku Allah. Jadi nu ikhlas mah tong boro di alam dunya, di akhirat ge bakal tong boro di akhirat, di dunya ge bakal kapanggih. Aya cerita sakedik 2008 simkuring kenging penghargaan ti Kepala Kanwil Provinsi Jawa Barat. Penghargaanna dipangkatkeun ka Mekah. Di lembur duka sen duka peser sok berbagi Pak Ketua Adat. Ternyata di Mekah simkuring kenging kitab ge hampir sakintal kirang sakedik. Ti saha ti nu mere namina Syekh Walid. Anjeunna ayana di Janubiyah, ieu berbicara ikhlas. Simkuring ngobrol sareng anjeunna, kabeneran anjeunna DKM Masjidil Haram dosen okoh, jadi berbicara pendidikan. Jeung simkuring rada nyambung. Sabab simkuring ada tugas pokok masa di dinten jadi kepala seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren di Kemenang Kabupaten Kuningan. Tapi di luar eta simkuring ngadosenan oge di pendidikan agama Islam. 2008 simkuring tacan kuliah S3 nembe bade ngobrol jeung Syekh Walid. Cek simkuring, Syekh, insyaallah lihat di sana ana urid an usira dirasah ila jami'atil ulia lakin fi baladi al-kutub masyaallah galim jiddan. Hartos ngerti beli? Beli ngerti ya menang baik. Bokat ngerti ya pengen gemuyu ya gemuyu orang popo. Kuring hayang neruskeun kuliah ka jenjang anu leuwih tinggi ngan keur kumpul da Indonesia mah kitabna maraha. Eta Syekh Walid nyana kertas tina hanapeun meja dipasihkeun ka simkuring Pak Kapolsek. Ya aku jari kutub mah ya taju. Coba tulis naon nu dibutuhkeun. Akhirnya simkuring ditulisan tafsir Kutubi, tafsir Baidawi, tafsir Ibnu Katsir, akidah As-Sahawiyah, akidah Al-Wasitiyah, terus kitab Muwatta karangan Imam Malik 40.000 hadis. Beres ditulisan dipasihkeun ka anjeunna, dibaca ku anjeunna, terus anjeunna ngomong, "Ayo bukra ba'da nasri lazim bilepet." Isukan tas asar nyamper ka imah. Enjingna tas asar simkuring ngomong nah teh,
mending langsung nyamper tak nungguan di telepon ternyata HP simkuring disada ditinggal ti Syekh Wali diangkat. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Ayo fentaskon jadi bentekan busur aya be buru cenah ka dieu ka imah maneh aya di mana. Akhirna simkuring ka bumina nyampak 2 kardus agung kitab cetakan Bayrut kitab kuning kusimpuring ditaros maha gaya Syekh naon ieu Syekh cek anjeunna hadza laka majanan ihmil yahi ma fi muskil bawa keur anjeun gratis teu kudu mayar. Alhamdulillah diajar bahasa Arab saeutik-eutik. Tapi Bapak Ibu bising kamilikan karejekian tiasa ka Mekah can tiasa bahasa Arab di Mekah mah kedah tawadhu hanap asor. Lamun can bisa jangan sok tahu ulah pura-pura bisa. Bapak di Mekah rek meuli peci gogorowokan haji wadahulu moal artieun naon wadahulu Abah gitu. Nah Bapak Ibu anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala tah jadi kesimpulanana dengan modal ikhlas mah insyaallah jadi ibadah. Dengan modal ikhlas moal aya nu susah naon buktina di awal peringatan tepikeun ka ayeuna tetep Bapak Ibu masih semangat tugikeun ka dinten Ahad. Mudah-mudahan sadayana tadi sarupa ku umah sing babari rezekina amin, digampilkeun makayana amin, sarehat badana amin ya rabbal. Sakali deui anu terakhir wilujeng selamat ka masyarakat Desa Panjalin Kidul milangkala anu ka 214 mugia tetep jaya mugia tetep nanjir amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat sadayana pas jam simkuring ceramah mudah-mudahan aya manfaatna khususna keur simkuring umum kasadayana. Permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sono kaborok waktos waas kapungkas kumangsa mun aya kalimat pondok nyogok panjang juga ngabentur kana kalbu para ibu ngabentar kana manah para bapak mangpeng kana hati saderek pepeujeuh antir kadayeuh meser kupat jeung gorengan pepeujeuh mun kuring eueuh ulah rek kupat ka gorengan. Saya nanti Allah awona kabuduhan simpuring cek wayang Semar teh mah dibuka congo-congona ku amis puhuna ge parantos gamos tapi sanaos urang jarang papenap mudah-mudahan hate mah ulah hilap amin. Saur juru kawi Abah Asep Sunandar mah aya haleuang kieu kajambi ngalakatapang dibengketan awi tali bilih lami tepat tepang pamugi ulah rek lali. Jadi sanajan lami tetepang muga ulah lali kasintung manuk pikukur entrep dina dahan awi mung sakitu nu kapihatur mugia bahan katampi hayam beureum hayam kate hayam nalempang ti heula kuring rek eureun sabab geus capek rek tuluy ngawedang heula. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.